Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing warga RT 02 RW 04 Kampung Ranca Bogor nu kusim kuring dipika hormat. Para warga nu kusim kuring dipi hormat sareng dipi kadehdeh. Pertama, hayuh ulang syukur ka Gusti Allah nu paratos ngariungkeun ulah sadayana dina hari kemerdekaan ieu. Oge salawat sareng salam mugia dilimpahkeun salawasna ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, alhamdulillah urang sadayana tos tepang deui dina warga memperingati Hari Kemerdekaan NKRI. Acara ieu bisa kalaksanakeun ku sabab jasa kabeh pihak. Ketua RT sareng RW, Ibu Majelis Taklim, para pemuda jeung kabeh warga. Hatur nuhun pisan parantos berpartisipasi. Hadirin nepangkeun misi aya nu acan terang, nami Abi Balkis, Nami Abi Nadila, arurang MC dinten ayeuna nu bakal mimpin seluruh rangkaian acara kemerdekaan. Nuka hiji bubuka, Nuka 2 upacara bendera, nuka 3 hiburan, nuka 4 lomba-lomba, nuka 5 pengumuman pemenang, nuka 6 penutup. Tah eta acarana katingali saeutik tapi insyaallah nepi ka sore mah ieu acara teh. Hayu atuh mulai jeung buka ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna upacara bendera bakal diserahkan ke petugas upacara. Hatur nuhun ka patugas upacara anu ngalaksanakeun kegiatan upacara bendera. Neruskeun kompetisi. Mangga ngahubungan peja kompetisi pikeun ngamimitian acara. Ngahautur nuhunkeun pisan ka para peserta anu tos ngiringan pasanggiri. Teras urang lebet kana sesi pengumuman juara. Wilujeng ka para juara pasanggiri anu tos menang sayembara anu diiluan. Kanggo anu eleh ulah pundung. Margi masih seueur kesempatan pikeun menang dina pasanggiri anu sanesna. Alhamdulillah acara pasanggiri Agustusan parantos rengse. Hatur nuhun antos ilubiung dina ieu acara teh ngawitan dugi ka rengse. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya kelepatan dina kecap atanapi paripolah ti singkuring anu teu marenah. Sakali deui hatur nuhun pisan kana ieu acara. Arurang salaku presenter pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.